Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran, ucap lampah patekadan seueur pisan pamusrikan. Musyrik kupur pamurtadan tos jadi kebiasaan, teu ieuh jadi pikiran, matak rusak kana iman. Syahadat sok diucapkeun, salat ge sok dilakukeun, majar teh cukup ku iman, ejeung ngaku kaislaman. Najan laku teu napakan kana aturan pangeran, teu gaduh rasa nyalahan, eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan, mabok jinah perjudian, anu jadi padamelan. Seueur ulama diancam, peda ngajak lebet Islam, da kuring mah enggeus iman, da cukup Islam turunan. Ulama dipikangewa narangkeun aturan hakna, najan salat jeung zakatna, majar bosen ngadengena. Seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran, seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayan. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan, siga hade sareng iman, padahal mah kasasaran.